Anu kasuhun, aturan
bapak-bapak, kalau bapak sektornya ketua KPU, bapak di depan-depan bapak Kapolsek Kabupaten lagu khas aku belum. Naon oke, sancana naon teh urang teh kudu pamit. Ya. Pamit. Urang teh kan boga laluhur. Atos. Udah atos. Kopinya mah. Udah kelihatan. Keheula, kabeh oge bakal dibere ka sarpasan. Tapi sancan eta urang kerja. Urang kawitan laku ngaraja nya. Tidak punya suara Kang Jae nya. Oh iya. Asli atuh. Asli. Cek di bumi peting kuesek gumaditan dina masa dina iman dina Islam ya Muhammad Rasulullah kita jata apakah kalimah mugi lungsur sapana urang pun sapun jurig kedul di belah kidul. Julik teler di belah kalem. Julik bolon di belah kulon. Jurik ketan di belah ketan. Ningkas ya. Biar ningkah. Buah. 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 Alhamdulillah. Hari ini tanda-tanda teh naon Kang Jae? Para bade ngagelar hiji acara longser anu nyana judul carios talak tilu. Asik. Apa lagu ngomong bungsu talak tilu? Tah ieu
Turun ah. Aduh, kemang baju. Ini aduh, papi, mana bager anu saya kurang ngajung-jung kasarian loba gitu. Dan ke luar negeri kan, kita jalan kacai. Kalau luar negeri teh. Bawa panyuk. Bawa panyuk. Gitu tah. Ya teh. Hartana teh Malaya. Tapi eta bedananya di luar negeri mah segalana teh geus canggih. Aya operasi plastik. Aya mami eta teh nya abi teh kan usaha teh sagala rupa ya teh nya usaha monorel di monorel sadaya di jalanna dua monorel mono pan mami
monorel, turel, trirel, tina teh pararel we. Nah, kawan negeri teh kan pulang anting eta teh nya ka Tokyo. Meser mobil di Tokyo dipakena di Jerman. Meser mobil di Itali dipakena di Amerika. Eta bae geuting. Wah eta, mami hari kamari artos anu saboboko teh di. Bapak ayah, bapak ketua lima Sumedang, ayah isi natunya. Tinggalin darah saya tuh dipajak ada tuh. Awas sama para langka, awas. Tinggalin Mari ngangkeun sampai naon. Grogi teh. Jika ada korongan wae kiatu cai napas soalnya mah buru. Deuleu kuring. Oh, siap. Ibu-ibu, saya hadiah di pensel 3 pintu. Ngan bentana anu di bumi mah kerana ngareneng nu imam misah. Ya kira urang saya teh keur genting pisan. Murah di kesang deh. Preman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok. Gelak, cocok. Mana gua tadi cocok, terus cocok. Ngapa cocok kayak mana? Yuh, ya dagukeun. Mana aya preman dangdanan pikasieun ya? Aing datang ya penonton juga udah paut eueuh. Ya wah, sia. Nah, ari maneh? Aya kene mending na urang mah datang ucapkeun salam. Tah ieu aya preman ngondek. Preman ngondek terkenal yang hotel Sumedang teh. Urang teh preman. Gagah tuh gagah. Mending urang atuh penonton. Cek indung urang teh. Eta tembok hade retak jam. Tapi daode panganak jelema beuh. Penampilan menarik. Rapi Rahman ele. Anu kieu pasu tunggu jadi jongos. Balik teh tarepan air. Ye, parane kudu apal kan urang teh dunungan didinya. Lamun didinya urang, moal bisa dahar. Moal bisa ini KKP ku si papi jeung ku si mami. Pokona sapoe beakeun 30 juta. Cocok. Ngade-ngade. Tadi naon tah? Tong poho amal jariahna eta teh. Jadi kudu jadi jelema beunghar mah tong poho kana sedekahna eta teh. Jika saha tah? Nya eta siga Bapak Haji Bandi.
Penonton. Kenalkeun, abdi tilu cabe-cabean. Cabe gendot. Asik. Cabe rawit. Cabe cengeng. Cabe rawit gitu. Cabe cantik ya. Gadis Cigendel. Bener. Maju mundur maju mundur. Mundur lagi. Halo Bebek. Wio, ketemu malam minggu Bebek. Oh, itu mau minggu? Ya, Bebek kemana aja? Ada aja yang Beb kan lagi JJS. JJS itu apa? Jangan santai tuh AA. Bebek sih. Aku sayang banget sama Bebek. Komik itu kan aja. Penonton. Bodina aduh baik ya. Ditilik tinggi kiranggi. Harap kami siap. Ia menisi kanempak di olah. Cocok. Yang usah. Nek kalau dirayunya. Ya sok, Neng. Upami neng jantan. Aku akan rayu mana? Upami neng jantan kembang. Ya, Neng. Ayam neng jantan mana? Nya atuh Neng. Upami Neng jantan kembang. AA jantan di foto. Cocok. Wah. Ikuti kalau ini. Ini Neng. Ulah Gigi. Tikotoknya atuh merupakan pupuk yang terbaik. Yo, cik jeken. Tuh, beri wasan ini penonton. Dapat. Tapi kalau kembang kau Iya, nya kembang nu seungit. naon? Kembang eros, nu aya warna beureuh, Terus. nu bodas. Terus. Jeung emping. Pi, Nu seungit. Kalah. Ada perasaan kemang asma apa cucukan. Lamun di geus lah meuni kena kieu urang babat, di babat tunda di imah Pak Haji Bandi meuni resep. Kita pernah aduh, pokoknya tamu-tamu teresep we. Cocok. Hai pikiran mana cocok. Nyeri hate urang mah, aya nu tadi alus. Entos atuh. Allah. Aya di gobangan. Urang gere kesempatan jangan sampai buruk ya. penonton. Maknya atuh. Laukun teh salah manakeun ini. Saya udah kawin aja. Iya, harus pakai batik. Hari iya. Iya calona. Iya ngajem saya atuh nu ganteng teh. Iya udah kawin iya. Iya udah kawin. Lain lebih atuh. Belako. Iya jeung iya. Si rusak itu mahal di Australia salona oge. Lebih mah. Atuh. Kawin kuat ya. Tuturkeunnya. Tari mah abdi nikah. Nah, atuh jadi jeung lebehnya jeung ieu jeung RT atuh. Oh, sok atuh.
menyaksiannya sok. Tarima abdi nikah. Tarima abdi nikah. Kak. Kak. Kata-kata. Onam. Ona. Ari ona tanut. Ona ngeunah. Tos tekiat ya. Pokoknya dengan mas kawin. Pokoknya dengan mas kawin. Bisa. Enggak usah. Mas kawin saperangkat alat. Saperangkat alat hansip dibayar nganyu. Saya terima nikahnya Neng Ona dengan mas kawin tersebut dibayar kontan.
Boleh rame kira ngajak sendiri karena mencerita salah jangannya. Iya.
Ngapunten penonton. Di wadah iya selip-selip. Oh, dengan Ali. Da mana mah blakau. RT dalam ulah sampai